Teng, kamari orang lempang jeung si Komad. Aya bikang ngicipan urang. Terus cek si Komad teh cenah. Eta rangda cenah. Terus disamperkeun awewe aku kamu. Atuh disamperkeun Neng ku urang. Erek naon disamperkeun eta awewe? Ih Neng, atuh karunya Neng batur bisi mah keur nyeri mata, dibere duit bae ku urang. Kita ieu jeung meuli obat tetes mata, jika nu nyeri mata kitu cupan kitu. Solehnya lalaki urangnya deui mahnya mun aya awewe erek kikicupan panona, erek ajret-ajretan di hareupeun kamu, erek guling-guling di hareupeun kamu ge tong disamperkeun. Kumaha bari jeung dibere duit ku kamu mah? Kunaon kitu Neng? Eta ge Neng, nawaran urang mampir ka imahna sih. Cek manehna ge. Arek duren henteu. Urang teh moalah urangna buru-buru. Samuhun berarti eta teh awewe hayangeun ka kamu. Ih, nyong kitu mah disampeurkeun tadi ka imahna. Erek naon? Erek murak duren di dinya? Hah?